meni jauh kieu nya perjalanan teh. Teu bisa diem nih karek dongkap ka dieu. Di mananya? Tah sesahanya bade naras ka saha? Saha eta nu ngaliwatnya awewe teu wawuh? Punten ibu bade tumaros. Ari pamipila Mang Heri di paling mana? Oh muhun, pila Mang Heri mah itu paling kulon, aya tangkat saringin dirinya teh ageng. Nuhun atuh ibu, atur nuhun. Di kantor labunya. Nah, Punten mas, ari kilana Mas Heri itu di paling mana? Masaha neng, Mas Heri pak, ari Mas Eri mah abi neng, aya priok naon? abi teh di Jakarta mas. Tadi teh bade PKL, saurna di dia teh aya pila. Sumhu neng, kelesan nuju kosong. Bade sabaraha dinten di dieu? Seminggu, sebulan. Ah malami mas, paling ge sasasi. Sok atuh ayu urang jajabkeun ka pila ayeuna. Ayo atuh mas. Yeuh neng. Neng, jalanna ieu eureun. Tah, di dieu neng tempatna ieu. Apa di dieu mas? Sok neng ieu tinggal heula di dieu. Pake sendalna lah. Nah, ya tempat nisna di dieu neng. Kemun kula mah dilebet di ditu sareng jamban. Udarana saya kedenya masnya di dia mah masih kena sejuk. Mangga tuh neng di kantun heula. Tenan aya di dieu. Ai bapak teh saha? Abi nuju PKL di dia. Kurang kota. Meni judes bapak-bapak teh. Tapi karespeun aing. Halo Besti. Oh iya ini sudah ketemu pilanya Mang Heri Besti. Ya nanti saya Sherlock ya. Ya udah, bye. Istirahat lah capek. Geus aya deui urang kota rek nyicingan pila. Da moal kuateun. Nu geus oge. Ukur 2 poe 3 poe. Anggar mun aya tamu kota teh. Aing we kudu beres. Kembang sana ente pun. Ente bersihan ulah. Perkotaan bersih harus kadunungan. Ngomong gitu ka dewek. Oh, ada penurungan mah we. Kan kupangun mah da.
Gua eta teu kaingetan kitu urang mah. Sok katanya mere-mere beli bako atuh beli martabak ada kalau eta dunungan. Pahit mah eta dunungan deui. Lamun putung ada kalau ya anu ka kieu teh. Eta nanti lah dunungan tinggal pisan. Kota kawasan aya tamu teh. Ikuteun lah. Ring diuk lah sakadeng mau pengawa dunungan. Dunungan diuk heula. Lah sakadeng dia. Kamu kali tan nyari aing modelan kamu opat cari teh. Masih tan nyari we semua corong deretan. Beres Mang Dharma. Dunungan. Beres. Beres atos. Gawe teh. Atos dan beres. Oh iya. Mana tamu sendang aya ieu? Euy, ngaduga geus nyari lupa encan tamu teh. Beres kabeh Mang Dharma. Emang Dharma kali. Ayeuna dunungan. Masalah luas. Beja-beja ieu bila angker ieu gedung ieu. Oh iya. Siapkeun we kitu yang bilang geus kosong sebulan. Siap Lumayan ki pangmangan mah sebulaneun. Ya, Tenang we ka diberi bonus. siap dunungan. Ya, Mang nya. Mun. Umat magamanya orang tinggal lah. Oh, mun. Di ka mana atuh? Ah, ya perlu. Ade umatnya. Ya, siap mun. Entah siang ki. Gini kan krek nyari. Mana? Kemana? Nanya kemana? Sini sedikit. Sahilap ngita abis pada nyerlok si Besti buka boboan abis pada nyerlok teh telepon lah si Besti na ngantosan ke halo Besti, maafkan aku ya yang semalam aku ketiduran. Ya Besti, ya sekarang saya Sherlock ya nanti di Sherlock langsung OTW ya. Oke, bye. Itu awewe-nya wow. Jadi gila. Itu awewe di gila Mang. Awewe di kota L. Anggar emang Dharma mah ditanya ada di baheula kitu jeung kitu we. Tapi penasaran ke awewe. Ada kata bila teh angker. Nah si Mas tengah bejaan. Sampeurkeun uang bejaan geura. Di kamana Mang Dadang? Antep kata mau tamu. Mau diganggu.
Nggak usah balik. Nah, isi emang mana tetap bila teh angker nanti di bejaan tapi baiklah pusat manehna tah mah. Oh jangan kadi weh. Nah maka mung jalan kadi. Jalan kadi mah loba jurigan. Jangan kadi weh, jangan kadi mah deket kadi itu mah muter. Lah yuk atuh. Yuk. Nah, siapa jangan. Nah, ada Nah, itu. udah itu mah sorangan. Itu duaan tinggal itu. Da awo. Da awo ih. Da aya tinggal dua itu. Duaan nih saha. Jangan sorangannya. Heeh. Da aja. Jangan teteh sorangan. Teteh hungkul sorangan. Ting saha. Coba tinggal di atuh. Di mana? Tuh di situ. Di ditu mana? Da awo. Itu tuh. Di ditu mah teteh sorangan. Aya duaan. Oh, mana da awo. Da aya itu di situ. Neneng mau kemana? Ini kunaonnya si nenengnya. Tadi itu mau usaha. Atunya hayu orang susulan atuh. Siap-siap pulang ngerjakan tugas. Bari ngeraguan si Desti ka dieu. Bidang penelitian. Kalau nanti sorangan dia teh Mas, aduh kita teh sorangan batur deh kita ini ayam gila di dia batur kan ini Mas dia gila diantep mau tahun-tahun nunggusian coba teh marona sorangan aduh mah ayo tahun-tahun nunggusian gila tuh raja nunggusian ku mahasiswa saralila di terus mahal bawa ini balik lagi udah semangat Piheula budak si Mas si Neng Jahra si tingalian nanggeus cairnya gitu kababawa ka imah jeung ka pila di pila serem di imah oge jadi kababawa serem
Pingin lah. Mas najunaon dia. Biasa nyantai Mang Dadang. Di mana Mang Dadang? Apa ngontrol pila tadi lebal. Aman. Alhamdulillah aman. Tadi orang sah di dia. Tadi naon itu? Oh. Untung di sini nanti. Oh. Mas ngata daya kan kita kini sampai jangan tajam kereta. Ayo nanya ke. Emang sih sini jarak kemana? Semuanya di lembur Yuni. Mas kopinya mana tuh? Di sini aja. Oh. Atang nabe tuh ya. Naon Atang nabe lah. Ya, atang nabe beli sorangan lah. Baik Gitu kan. atuh begitu. Nuhun tuh Mas ah. Ya, sok. Wih wae ya. Nuhun bisa nya Kang. Ya, siap. Wah, ini kena tamu bis. Sares kan lah. Dulu, enak, bari ya. Ini tuh. Tuh. Itu nang. Wah, ya. Mana Arab tadi? Mare pako ngaralas. Kebon kopi. Goreng ke kopi aduh. Mangurungnya tuh Mas. Tuan sudah dia diurus mah. Buahan kopian. Paniknya saya red kayak tamu PKL tadi. Bener lah yang si Mas ya. Uang bejaan sarana supaya lebet dulu. Saya mau lebet dulu. Tahun 2000 tidak ayah yang saya kemana ya. Wah saya mau bejaan yang obatnya yang kade. Ayah nanas ngapanan wae? Itu pengantin ke Dinar ke kebon. Di kebon dari si Akang. Itu di villa so kurang dia. Teh ka dia ya. Tah sareng Kang Ujang. Ka kebonanya. Nah dia ya perlu heula. Jang omat nitipnya. Nuhun Mas. Ya tuh. Ayo. Kerja. Omatnya Jang anterkeun. Siap Mas. Ayo teh. Apa salah jalan teh? Nah, lewat kuburan. Ah, itu dah iya paling dia. Bawa nama. Iya orang kota. Oh, iya. Ya, cepat dia. Oh, ibu paling dia kebun Ya, itu kopinya. mas di warang ngurus dia. Bang kopi. Ini kopi na itu. Kanayaan, itu orang diurus, bagus. Abi Dinar dari Jakarta, haditnya badai PKL, nyata badai penelitian kopi mang. Nyasok atuh urang ngajarkeun di dia kumang. Ya ayo atuh mah. Nyasok tuh urang tinggalan di dia.
kopi teh tos di ala ngeureun Cimat teh. Bararea kopi teh. Anjir Kang Dadang genah-genah itu duaan di lawewe marang kota dek balik ditita ditungguan si Mas bae tungguan lawe di dieu. Kumaha mang cara ngarawat kopina? Nya teh ngarawat kopi teh si mimiti teh sampai ka buahan sekitar 5 tahunan lah teh sampai ka di ala teh. Ya besok ieu ngalian heula atuh rek eta heula ka Kongo heula sedap. Cek nih naon di dieu. Ah, ya kunaon yang benar. Alah, kunaon neng? Lain aya naon? Tadi teh aya murang kali mang di ditu alik Ah, keneh. ya Allah tadi ge wah Pas budak. abi ditinggal ajol teh aya murang kalina. Oh, gitu. Mohon mang, kararian mang abi mah. Ayo balik we lah. Itu si Neng tingku naon tetengalian meureunnan. Ieu basa di kebon teh ya. Heeh. Teu urang ge nyabot cai heula jagoannya. Assalamualaikum. Urang beri heula cai kita teh binarna lah. Ieu Mang Dadang, urang beri heula cai kita teh binarna. Kak, cai nah ning. Bener eta teh Mang Dadang. Buka dah, abis itu tadi teh keur di luhur. Sok we tuh Neng istirahatkeun heula, bisi kecapean eta mah. Ya tuh mas, abi istirahat heula nya. Mangga. Kumaha tuh Mang Dadang? Udah kurang gitu ge tanda berkene wae. Oh, baiklah. Terus PW nya. Iyalah. Karasa meureunana namanya tanyaho dinya teh loba jurigan. Bawa balik mah Dadang ka ditu. Asalkeun ayeuna mah urang kota tah. So. Lamun teu balik ka Kiprig tah.
Ayo ulin ka pira. Ayo abi mah. Nah, jangan di sini anu kamari deui. Tinggal lewanya. Ayo. Ayo sobat ayo. Naon di mau nanaon ujuri ka nanaon. Oh nya naon dah udah di mau nonton tatangkalan di mah. Heeh. Ah, Neng, naon? Neng, naon? Neng, Alasya, kumaha ieu teh? Neng, kunaon? Neng, alah ieu teh kudu nang saha tuh? kunaonnya? Neng, Neng. Sok atuh teh kalau ti dieu, lamun bisa Mamang Dadang. Kalau atuh arek nang lamang dadak nanya. Ayo atuh buru lompat. Oke lah. Si iya teh menilai teuing, ieu karunya. Lamun ieu ditinggalkeun, kumaha nya karunya? Alasya, kumaha atuh? Tah isi dadang ka dieu euy. Ku aing ulang tanyakeun cigan. Mang Dharma nuju naon? Dah keuni saeung di dieu. Bari ka mana tuh? Dia ulah sakedeung di dieu. Aya naon Mang Dharma? Dieu heula sakedeung di dieu. Kumaha tamu teh? Adenge masih nanti tinggalian. Ngomong nama sampai ke abi ka luhur. Ti luhur ge teu lila. Si Neng kata ngajerit. Jadi kunaon eta? Kumaha titinggalian? Aing ngomong nama ditinggalian. Ningali budak tapi dilieu eueuh deui kitu teh. Nyaho pan dinya ge angker eta dinya teh tuh. Pan budak si Mas oge titinggalian tapi ka ayeuna geuring can cager-cager ya. Budak si Mas. Di dieu ge apal angker. Ngan si Mas sudah bija-bija cenah dibayahan sabulaneun cenah. Ari Mang Dharma sabe acan. Acan, ujung-ujung kapere. Jeung mana ge cekit. Kemarin teh pas ketemu di mendadak kayak budak kata teh beneran budak atau cuma tinggalian ya perasaan tapi diilik-ilik kata teh bener budak tapi nah kami tempo ya Allah kemana ya kami lagi apa yang pasti gimana serok teh ngerti-ngerti jadi teh seorang apa. Halo Besti, di mana kene? Kita harus di Sherlock. Kita kan tengah-tengah pilih dia atau ke mana? Ah, ini mah dia kan dulu. Ya, itu suaranya apa? Oh, ya acara nggak laku mahal. Oh, pas beres acara nah, mereka dia gitu. Oh, nyanyi. Ketong lama-lama tuh ya, itu video. Ya, ayam cari tahun ya teman. Ya, iya. Ya, siapa tuh? Tunggunya Besti. Abe, ulah meleset deui nya. Ya, siap. Teh Besti. Janten sabaraeun, Bu? Enak naon we Neng? Nyanda krinso sareng sampo. Janten 5.000-eun. Oh, mohon atuh ieu Bu Acisna. Nuhun, Bu. Samangsulna. Murang kali saha etanya asana meninggal, meni geulis. Saha nu moten nu to? Kita kirim. Mang Sakim anu imah nu di Lebak teh ya. Ya. Di mana dikubukeunana? Sama eta. Loba batu di astana. Loba. Lain mesti umumkeun can. Can umumkan we atuh. Kudu Kudu nya rek kudu dieu. dirinya lah. Biar kasana deui.
Oh, kudu lapor heula ka Pak RT tuh. Ya, lapor. Lapor heula. Daguan heula tuh, daguan di ditu. Itu. Oh, dia balik deui. Balik lagi kan itu. Heeh, masuk atuh teh heula. Aya kitu Pak RT aya di imah. Da biasana weh kuari mah digawe keneh Pak RT teh. Aya meureunana. Aya gitu Pak RT. Lamun teu eueuh pasti aya. Assalamualaikum. Di mana Pak RT dikumpulkeun anak? Oh, di ditu. Oh, mohon. Oh, mohon atuh. Abdi bade ka ditu langsung. Pak RT mangga Pak RT. Mananya dikuburkan anak no mau teh. Di mana dikuburkan anak mau teh? Nah dirinya ada asana caringin. Oh, enak kali itu. Kali itu ayo lah. Oh, hayu atuh. Gimana mau tahu jauh-jauh teuing? Ah dirinya tahu. Ah dirinya. Beresnya. Beresan. Alat untuk kamu ngebejana nah. Ih, bola kana mah bejan teh. Beres sudah. Kebejaan. Ngebejaan. Baiklah. Baiklah tunggu teh. Kurang dia balik karena balik. Rumah heula moto. Kita saya heula. Semua heula moto. Nah, Dia udah bersih. berarti mentong lah dia yang kotor. Wah, saya nang pulang dia. Gajungnya tong diban ka imah atuh pan ieu pergi dicai. Sok nyanya we pi omongeun dia mah. Coket heula gajungna. Ya kesapatnya. Campur di daguan di dia. Ieu karalotor leungeun. Ya lah kobok lah. Oh, dikobok wae. Kobok wae lah. Pohon nyimpan. Ah, bukan yang betul lah. Betul lah. Kali teh. Alah. Alah. Lain mang sakim teh maut nanti kunaon. Eta tadi pilar seri. Nah, ningali naon pira seri. Eta ninggalin mung kalangkang. Lompat. Kalangkang naon dinya kalangkang. Aya pan pilar seri sangat. Titinggalian. Iya. Labu. Labu. Oh. Tapi selabu kumaha tah? Hah? Labu. Labu pingsan. Pingsan di dinya keneh. Dirinya Dibawa ke mana? bawa ke lima wargana. Keluargana. Ya. Oh. Keluargana dibawa. Bawa. Lain eta mah sakim jika pilas ieu mah arek naon. Arek hong angker eta teh. Nya iya we. Nempo eta meuneng dinar. Dinar. Oh. Titinggalian. Lompat. Aduh, ya eta mah sakim. Apal wae eta mah sakim. Oh, di imah eta di pila eta teh. Angker. Kekayaan geumah Angker dinya we. angker. Jeung nulin ka dinya nya. Ai si mah napaleun teu? Hafal pegawaian Ke Bandung. Bandung. Oh. Tuh ada si Mang Tarman. Apa pernah ya di dari Urang eta apal nyata urang keur di kebon. Mun apal mang sakim kadinya mencari kurang. Oh baik geus lah ulang barali ke mah. Oh, ayo tuh. Iya. Mana moto? Labuhna moto? tadi dia di balong. Di mana moto to? Di balong. Di dia. Ya. Alah. Di dia. Wah, ya mah coba. Pantesan atuh di dia mah. Pan itu di dia teh angker. Nah, jika dia eta mang sakim teh. Ngapain? Oh, di dieu. Ieu teh pan angker atuh. Juga dieu. Nyaho ti mana atau limang sakim jika dia. Oh, mata kitu teh apaleun meureun.
Kemarin ngadengnya yang labu dia. Kurang tanyakan ke Mang Dharma. Mang, kumaha cerita nak? Ayo nu labu cenah di dia. Cepat, kesewa lawak di dia. Nah, tadi pecaan gitu, Mang. Juga jangan terpercaya. Keur di ka ari di kebun cenah. Keri kebun. Geus kieu Mang Darman. Enak mulai cekcok we nama. Ya siap duluan. Manggamnya. Ya siap. Lah ya amplop ye. Jadi ku buat Nah, Atur nuhun di dulungannya ieu katampi pisan. tutup we nama. Urang-urang nu ngartina ieu nama. Ya nuhun. Ayo tuh atuh ya mah. Geus aya mana balik. Bubar. Mang Darma. Ya Mun geus dulungan. beres mah balik we tuh nya. Ya siap dulungan. Ya tamu heula ye. Nya mohon dulungan. Nah menang balik ke rumah. Ya, kita membuka imah. Ayah pasti tahu. Ayah. Assalamualaikum. Salam. Di mana tuh Mas teh? Terus kebunnya terkereta rek eta pager jeung rumah ieu bahayam di dieu ieu lah. Lain asa sih nu dipelakeun can. Geus itu belakang. Geus saware. Alhamdulillah. Eta alaeun aya nu sustin teh. Terus pane nih eta. Eta nyeme di dalam aja ada halodo di eta di nyata ngelap dipikir imah nyata lah. Oh, ada lu baca ieu ceboran we atuh. Oh, sedikan saya hararese aya nama kanu halodo karunya kanu eta. Saya eta we Cibalong. Tuh, Cibalong eta nu saat geuningan nyaatan. Aya nu susah kudu teh. Gara jeruk nama. Oh, lu baru gara jeruk kana mah. Nalola cai teh jero. Arerang cai na teringan. Jadi kabantu cai terus Ah, di dia mau sebut tarang ngalah cinunu kalau aya cai ledeng. itu bari kali kita Ah, kali muirkeun kolontor. Oh, ngan sebulan sekali dengan bayar. sama rasikona eta Sebulan sekali bayar. Ali Mang Asep apal eta Mang Sakim maot. di mana maot jeung iraha maotna Eta dipilah si emas dinya dihanap. pantes we dipilah si Mas mada eta mah loba jurigan angker atuh urang eta daek ngaliat kadinya malibiran we aya ngaliwat teh sok atuh diukeula kadinya urang ngobrol di mana eta teh caritana eta teh jo teh keur teh nyaho di dieu mah Alah, cing eta teh kumaha eta teh lalakona eta teh Mang Sakim teh dia macam nyaho da eta lo takon wae di dieu teh mah teh nyaho di lembur teh kayanana cing kumaha eta teh lalakona eta Mang Sakim eta jika dinya erek naon dinya. Di dieu pas keur di kebon. Lamun di aya di dinya mah dipicare kita Mang Sakim. Keur di kebon itu keur di kebon oh kopi di dinya. atuh Mang Dadang. nya pantes we atuh di dinya mah dijagikan kalau caritana di dinya mah atuh dipilih eta mah mentok ulah ngaliwat ka dinya lamun teh nyaho-nyaho mah Da angker dinya mah atuh da. pantes bener angker di dinya mah dijagikan ngaliwat ka dinya paling ka dieu mah lebiran da nya teh kitu loba kabejanakeun di dinya teh Berarti tinggalian. Tinggalian wae eta nu ieu ge nu PKL nu di kota. Di dinya eta teh monokna teh. oh ayeuna teh Ayeuna teh aya di dinya. anu kamari ka dieu teh ya kamari Heeh, teh eta. oh di ngariung jeung mah teh eta ngakeun masin naon eta teh tomat cherry Heeh. alus we keun mudah-mudahan atuh jeung aya dieuna lah manfaatna eta mah sebab aya dorongan gitu sudahnya masyarakat di urang teh atuh jadi sararukse dina pertanianana aya nu ngaping mah alus we gitu mah Heeh, manehna teh tinggalian cenah eta ge sarua di nu teh kota ge. oh kitunya atuh kuduna atuh ku eta biasana masih eta teh si haji nu sok eta atuh titipkeun heula eta na ameh teh ieu Heuh, kuduna mah ieu teh tah. eta jeung sieuna nu urang ge Eta nu boga pilana di eueuh wae ningan. Tara aya di imah boga pilana teh. mana eta nu mau pilih Ah loba ini tinitan eta mah si haji eta mah.
Di dia, nu cicing di pila teh. Oh, kok di pan manehna mah bawa imah di Bandung. Bandung. Benar mana tadi buat imah mah dia dicuai antap di. Cuap ya. Si ane jurig bakannya. Pantes si jurig. Oh, gitu emang setnya. Tadi ieu ka Pak RT heula. Sok atuh ieu ge. Can kacai kan salat asar ya kan keburu-burit ah. Assalamualaikum. Salam.